Hihi. Rek ngalongok sawah anu pamere. Hai. Hararade euy sawah teh ampun, alhamdulillah. Yo sampo di hararade. Jadi senang alhamdulillah euy sanggeus jadi ustad leutik mah yeuh. Sawah aya nu mere, kebon aya nu mere. Ampun deka. Yakin bener-bener. Kayak sanggeus jadi Pak Ustad mah. Sararenang hirup teh. Padahal mah dewek malin ustad. Tah ayeuna euy supaya Pak Ustad leutik leuwih kepercaya ku masyarakat. Berarti ayeuna teh Pak Ustad teh kudu pura-pura salat di saung. Ameng kita cek masyarakat teh. Aduh, Pak Ustad leutik itu mani getolan, wayah kieu netepan keneh. Alah. Ngarahang ke teh, Pak Ustad iya kebon anu abi urus, iya sawah nu abi urus. Ay, mantap ya. Tapi ayeuna can aya warga nu ngaliwat kieu euy. Ayeuna rek gancang Pak Ustad hudu heula, terus engke rek ngemparkeun sajadah di saung. Ih, kudu buru-buru euy, bisa keburu aya warga ngaliwat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuncen aya warga euy. Yo alhamdulillah ya jukut tes hararejo kieu ngagemuk mah. Tapi ari ieu sawah naon jadi kieu nya parena huisan kieu ieu teh nya gagal ieu mah ye. Tigah kieu ieu mah bara rodas. Itu saha? Sahanya banyak kieu. Lagi-legan di saung jelema teh saha teh nya. Kemana wae warga tanya euy anu ngaliwat weh kieu makana ieu teh geus rada beurang. Aing mah make koko, make kopeah di sarung non teh. Cager itu jelema teh. Tapi dilik-dilik mah teh jika si ohang dah. Naon gawe nya? Nyeur. Ya kasurupan naon teh sejangkar ke teh nya. Wayah kieu kot bisa sarung di kopeah kot ilegan di saung. Nyeur ieu mah nya kasurupan jiga nama. Wah, teh cager ieu mah moal benar. Campurkeun ku aing naon si ohang teh ilegan kaos anu dina jam aing Ohang non ieu maneh kot di koko di kopeah yang make sarung make sejadah ohang ya cager maneh teh henteu nya ieu jelema weureu naon aing maneh teh cager henteu teh ohang nya ieu mah jelema teh nya teh cager ohang anjir. Naon sia eta? Marerewas. Ari maneh cager henteu Batur keur konsentrasi ge teu sopan naon bete nyebutin naon? ohang Can apal. Yeuh. Aing teh ayeuna mah jadi ustad. Sia teh ohang-ohang cik sing sopan. Ustad ieu teh ayeuna mah kieu ge. Ganggu teu sopan. naon maneh teh ustadnya Ustad leutik. aing aya sebel ustad cenah mal percaya masih ngalah kumaha ge moal kaos warga nu lain aing mah sok jika kitu ustad dana haon eta teh mana si ohang lain ustad Gandeng sia teh gandeng. Kumaha mun kadengeun ku batur? Dengekeun. nya syukur kadengeun ku batur oge ame kadengeun ame teh kataripu masyarakat teh Dengekeun cicing yeuh. Pak Ustad teh yeuh. Ustad lain ohang kada sia. Pak Ustad teh geus meunang sawah, lega, kebon geus menang lega. Lamun ayeuna maneh nyebut lain ieu lain ustad bisa gagal ya uing. Dibere tanah, dibere sawah. Berarti meureun sama ohangnya hayang jadi ustad teh ngaku-ngaku teh yang dibere sawah jeung kebon sia teh. Yeuh, sia teh tanah togong teh tah. Tato kot berenel sia teh aing ge nyaho. Ganeng sia teh ganeng. Kumaha lamun nyahoan si Haji Mayung. Uing kumaha? Arek ku aing dibejakeun ka si Haji Mayung teh. Kitu lain ustad anjir aing mah. Si ohang katuh, ustad dan naon tatona pinuhna tongongna ku aing dibejakeun ke telepon si Haji Mayungna teh. Ieu mah lain ustad katuh si ohang. Ganeng sia teh ganeng. Yeuh, aing teh geus kagok terkenal repes sia teh. Nah, nyeta ku aing mempeng encan merajalela terkenalna bejakeun ku aing mangke malah. Anjir.
hayang naon sok, hayang naon ti Pak Ustad, hayang naon. Mung aing mah mung naon arek kabukakeun rahasia aing rahasia maneh ohang aing mah. Duh, aing kaneng ceu, ye. Engke ku uing ieu sawah anu ti masyarakat anu dibikeun ka Pak Ustad leutik nya. Engke dibikeun ka ceu parena. Asap lah dibejakeun aing mah. Nah, mung aing mah moal aya moal beunang ka naon nya nyebut eta teh. Bahaya ye euy. Moal aing mah moal beunang kok. Yo cenah dibere pare, dibere sampe moal aing mah. Moal beunang. Kieu ceu. Engke daku Pak Ustad ceu lamun Pak Ustad panen sampe ye nya. Kan ieu sampe Pak Ustad 5 hektar melak teh ceu. Engke ku abi ku Pak Ustad leutik ieu arek dibikeun ka ladangna asal beja-beja heuh. Soalna naon ceu? Ladang sampe sabaraha palagi ladang sampe mah moal kabeli kabeli naon ladang sampe mah. Aduh aing kumaha ye. Hayang naon atuh cek, hayang naon asal ulah dibetuskeun. Asal ulah dibetuskeun ke masyarakat. Yo sok aing mah dibeja-beja Haji Mayung aing mah dibejakeun nya. Heeh, naon cai? Asal mah saya tingalina tonggong tato kudu dibuka saku ditemongkeun sok. Ning atuh lah kitu cek. Alah sok buka lah aing mah sok tato sok buka. Ari umum dibocorkeun mah rahasia sok. Yir, aing sia aing. Sok sia teh aing mah apal buktina teh sia teh. Teh sia teh jelema Badung kot wah segala pokona mah. Beuki segala rupa. Anjir tuh tato nate bukti aya nama teh anjing lain naon ieu sia aya jelema Badung tato na gambar bunga anjir